cerita pemirsa ieu. Cerita nate ieu mah kisah saragi pamajikan. Nah, ari lalaki nate padamel gitu. Sekali mangsa eta aya tugas istilah nama lamun zaman keren nama non dinas luar kota cenah kitu tah si caroge nate. Nya aya kana tilu dintenna mangkat teh kadamel di luar kota. Nah, ari pamajikanana di bumi kan nyalira pas karampokan gitu. Nah, pas ari katilu dintenna teh kan caroge nate ulih ka buminanya. Tah kasampak teh motor teu aya, TV teu aya, barang-barang berharga di bumina teu aya. Ari awena masih keneh trauma, masih keneh nya keadaan trauma tas kapalingan pan nyempod we di kamar. Lain ditalek tak ku salakina teh cenah. Wah cenah. Kamarana cenah ieu barang-barang urang cenah geuning teu araya. Kapalingan Pak cenah. Geuning atuh kumaha atuh mama cicing bae. Ah cenah nyanak senjata cenah si rampogna teh si begalna teh cenah. Daripada dipaehan cenah kumaha atuh. Eta cenah keur motor dibawa mama cicing bae. Nya cenah. TV dibawa. Nya cicing bae cenah. Ari ieu TV keur eta barang-barang berharga dina lemari. Cicing bae cenah nya daripada diroga hala cenah daripada dimaotan kumaha cenah kitu. Tah keh heula cenah. Ai mama diperkosa. Nya atuh Pak cenah diperkosa kitu. Eta ari keur diperkosa cenah kumaha eta cicing bae cenah. Henteu Pak, ada ngageol saeutik cenah kitu. Nya dah hayang mun paribasana lapor kitu tah si salakina teh ka polisi. Datang tah si polisi teh ka TKP. Didinya ditanya-tanyakan. Ibu tahu ciri-cirinya itu begal yang ini merampok rumah ibu cenah. Boro-boro Pak polisi cenah. Kan ibu sempat diperkosa juga nya cenah gitu. Masa tidak tahu wajahnya itu si pencuri cenah. Si begal tidak tahu ya tidak. Memang ibu diperkosanya dari belakang cenah gitu. Oh, ibu diperkosanya dari belakang cenah. Kenapa ibu tidak berusaha cenah melihat si pencuri cenah? Alah, Pak polisi cenah. Kalau lihat ke belakang atuh cenah lebar cenah. Lah lebar kenapa ibu cenah? Takut leso cenah gitu anak teh. Si ibu cenah. Nya pada akhirnya mah polisi teh putus asa we tidinya mah. Kumaha atuh rek mengidentifikasi si pelaku kejahatan ya dak. Si ibunya tidak tahu wajah si pencuri, jadinya ya susah untuk kelanjutan tak itu pemirsa. Nya cekap. Pemirsa sadaya tong hilapnya subscribe sareng like-na kanggo Abah Anton gitu supados kanggo kamajengan channel ieu gitu janten keberlanjutanana gitu supados aya lanjutanana gitu. Tong hilapnya pemirsa subscribe sareng like-na diantos atur